What happened? Diukheula lanan. Hah? Diukheula. Oke. Teman-teman datang semua. Teman-teman. Aya teh wakeun euy piranan jelema tiluan. Pira tiluan itu kan sakaremel mah. Aya naon ke diuk. Gerakan naon. Kesumenep kasumedang kaparung ka ujung daya. Semangat urang berjuang. Wanita korban jiwa. Pak Asal. Aya naon ye? Aya naon? Kelanan diuk. Lain jual cium kuas bancil. Rasa ibu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Hepan kitu bieu ge belegung. Salah. Kaciri lain agama Islam teh. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah munguh Allah nyatana Islam. Islam. Mata teh malah. Heuh nyaho aing ge Islam. Islam. Lain agama Shinto. Islam. Heuh nyaho aing oge Islam. Biasa di dalam penglah bener teh. Nya. Heuh nyaho Islam aing maneh di sarwana. Kalaka di kopeah we Islam lain Hindun. Islam. Urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotu kotihi walatamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sinak nama ulah wa kamaranaos sehingga can aya dina jalur kaislaman. Heuh nyaho Islam. Bolot gini. Bolot kan udah budak teman. Hah? Lain isnet Islam. Nyaho aing oge da tibaraet oge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nyaeta sasi Rajab. Diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Heuh nyaho, ka Masjidil Aqsa belegung. Salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh.
Maneh masalah nah cek maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi ka Masjidil Aqsa tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati sian bodoh mah belum ka Sidratul Muntaha nyaho lain muntaber muntaha anjing kudu didagor si eta mah ulah ngaheureukeun agama sia nu budeg bolot bolot nah ieu maneh komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nyaeta mapag sasi siap sasi Ramadan nyaho aing oge Ramadan lain Roma Irama nah teh aduh anjing ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ngarti teu maneh nyaho tatakun lain tak apa saja nah diuk sia diuk geus dia ngaloh jeung aing diuk maneh diuk di dieu entong loba omong diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak lu mati aduh susah ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapak aing mah henteu naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu bapak urang mah malah jadi haji aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji muntaber kabeh bener leuwih bejaan ai kai kitu teh atuh kadulur aya obatna muntaber daun jamu batu Rius nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu da bawa nyamuk atuh jeung apa da bawa nyamuk atuh diajak ngobrol ge pek maneh ngararobrol aing geus teu nyambung percuma teu didenge nyaritakeun agama we asa di lalempeng denawa samia merbayaksa denerah kingkang merbayaksa nuhun bisa kararumpul maneh euy nuhun dina raraga Isra Mi'raj nuhun coba teu nyambungna teh lain kumaha kadengena boten nyambung goblok eta teh di langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tadina langit katujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim nyaho aing oge nah lain Sarman Ibrahim mun aya ngajejek aing eueuh nu nyebut Sarman eueuh nu nyebut naon ayat tewakeun perintah dunungan urang nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala ngarti sampean mangga siap sabaraha jalmi aya meureun aya opatan mah wayahna kurang kudu dilengsekeun bantuan sateka pola dunungan urang siap
burok tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok teh. Lain kana ojek kana burok. Heueuh nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh. Ai burok teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah. Jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah. Kitu. Nya. Kantos tepang oge di langit kahiji atawa kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam. Heuh nyaho his Nabi Adam. Lain Adam, Adam. Duh. Geus keun bae tong didenge. Tak kitu wayahna siap aya pada lumapahnya. Teu pararugu dakwah teh. Ongkoh dek memperingati Isra Mi'raj. Tapi ngadon kala labur geuning mustamina. Tulung. Alah salamet euy duh. Alhamdulillah sang jadi ngeta. Nyangsang ni tangka sukun. Alah ya Bang Bara dulu. Elo siap. Nyari tulungan kan nyebut Bang Bara. Sugan teh saha we aduh aya kajadian bener. Tolong. Sakitu ge salalamat. Kurang 5 menit silaka maneh. Aya kejadian naon si cepot si wala. Udah. Hei. Uy. Aya aka salamet. Salamet euy. Hari silaing. Kuring mah paeh. Udang siap. Alah. Coba teuing geuning ieu teh si Menak. Nuhun Bapak Komandan. Mana we teh sanes restu ningrat ieu teh. Dieu meureun. Udang. 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 Alhamdulillah Gusti geuning Bapak Panglima ieu. Ngahaturkeun semua bakti sulan ditarima won. Bagi kejadian naon maneh? Bagi kejadian naon? Alhamdulillah gan dasar kudu salamet abdi. Nya. Dasar kudu salamet. Nya. Pangna maneh aya di luhur naon? Abdi teh dialungkeun usaha. Abdi teh nuju dipila pangaulaan Arjuna. Ya, tuluy. Biasa we abdi teh bade ngawilujengkeun ulang tahun Juragan Arjuna. Geuningan dina ulang tahun teh bade rupa-rupa ngayakeun bakti sosial. Kangge masyarakat kaum lemah doa apa sareng sajabina. Iya. No, agar nuju ngarencanakeun kitu bade ngondang seni itu seni ieu. Kurunyung teh kulan aya buta gede teh. Aya buta gan gede. Aya buta sakitu teh jangkungna. Kagigir sakitu. Tukang sakitu.
kaharep sakit kagigir sakit Troy eta buta teh bulan sumping na kapayunan juragan Arjuna teh maksa nyuhunkeun pun bapak menta bapak maneh nuhun keur naon kang etu mah cenah dugi kadi sajajarkeun jeung eme bapak abdi marukana meureun bapak abdi teh kelenci hideung kitu cek abdi oge buta teh eta mah wanian cek abdi ge togmol pisan mentakna teh atuh puguh we juragan Arjuna teh janten nafsu ngagudu-gudu teu tiasa dieta kulan dor pasea ai sugan teh saurang baturna teh seueur buta-buta di mana teh di ditu neme abdi teh dialungkeun kulan ku salah sewes buta wong edan jadi rek ngalan nyawa bapak maneh nuhun kulan di belah mana dah paling ditu kulan jilid orang mana lere atuh manehna lain kawas ka bangsat nah manehna nu ngadupak manehna nu neungeuh haling atuh aing teh sakalangan saja atawa si lain teh heula nah maka jeung haling eta lega jalan teh eta jalan ka Bulumbung atuh kosong euy tak itu jalan gede woi untung kilat pula sembah kapihatur paman nuhun kasep mang bisa disalametkeun bager nuhun bagja cu timalan kengeng wartos ti astra jiga sareng dawala cenah kasumpingan buta-buta si cepot si dawala salamet parantos nuhun kasep palih mana juri-juri nena wajahna bantuan newak mang uyuk sumaga belah ditu mios paman dasar kudu salamet alhamdulillah nawake ngaleret nuhun anak King Gatot Kaca sia di baledog aing batur gemper deh kemarin nanya jelema teh ada reueuh duka teuing atuh lalumpatan atawa mana lodar meureun hei Dendawati mana sampean mun urang ngomong saha ngaran aran kaula Gatot Kaca Gatot Kaca kasep ngaran teh Samsudin lain da abog jalma budak kadena teu nyamung sia hei Samsudin kemana we karep sia naon kamana karep di Jati Asih wah alah tong ditongengkeun sia ge lo montong ditongengkeun aing montong ditongengkeun mun ajar wah alah walau
naon maneh jatuh deui teh oh lagu Sunda lagu Sunda sinyur cager maneh alhamdulillah cenah teh itu lagu heot sih tapi teu bisa bae ka mana ayeuna biasa ka mana syukur atuh lain mana apa di eta we di arah-arah sugan heueuh dina lempeng seuri bobohan sapopoe ulin ajeng manehna alah dari mana saha ngaran maneh saha ngaran heeh saha Uut lain Udin siapa tadi teh Ode Uken lain Dodi lain Heri Gunawan Heri mah naon besok ngaji besok pangaosan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baheula ge menang juara Pak. Tah kitu. Ari jadi mana teh lain Heri? Saha? Oh, Ocit. Saha? Oh, goblok tong ngambek atuh. Ocit. Ocit. Saha? Sing atuh kumaha sugan aya. Lagu begadang jangan begadang. Oh Oma, ngaran mana teh Oma? Aduh si goblok Oma ngaranna. Poe laguna lagu Bapati lah. Bener. Kapangina teh tina sok lagu. Urang mana? Mana? Orang Cileunca. Oh. Mana bi teh? Cianjur. Lain. Mana? Cisewu lain Pangalengan lain Cibekok naon atuh urang Santoso sijok lagu aya laguna lamun maneh oh aya naon orang Bandung bener urang Bandung kapangina teh dina lagu di mana di Bandung na euy Bandung teh hah oh ujung berung Daya kolot Ranca Ekek Banjaran Soreang Ciwidey naon atuh ku lagu Borono Garing oh Majalaya Borono buatan Majalaya aduh kahakanan namanya naon karesep teh tahu kupat tahu naon bi teh soto
Lain anjing, tong ngambek atuh si teh. Naon atuh? Bubur ayam. Bubur ayam. Lain. Naon Ti ucing. Kane ku sia najis goblok aing ah. Lain pada ngambek setan. Naon atuh? Lagukeun sok aya laguna. Oh iya, naon? Colenak. Oh, colenak. Alah, ikan resep kukut naon? Manuk naon? Hah? Ekek. Cangkurileung. Naon atuh? Ekek. Entok. Manuk Tikukur. lain. Merak. Lain. Diur kutut. Oh, buek. Oh, anjing. Suara buek lain gitu anjing. Banyak buat gitu. Katipu deh Pak itu. Nanaonan deh kos. Cing atuh kenangan aing teh goblok. Sakitu kenang beberebetan ngan teu balik. Uing hayang ngiga teh di kenangan. Ngan teu balik. Sia pugu di kenangan bieu teh. Simpang bejakeun ka tukang kenang. Hei. Naon? Kenangan heuh. Apaan bieu di kenangan? Eta sangkilang kenang beberebetan teu kadenge. Hah? Eta kenang teh beberebetan. Hayang dibayar meureun teh tukang kenang teh. Tekang kenang sadua-dua berjalan rempe ping bejaan. Bieu teh di kenangan belegok. Sok atuh ari aya kau. Teu hayang aing barang bere kanu kitu. Sok atuh ngeunakeun kana hate. Cing, kenangan euy. Oh, sok. Sok atuh sakali deui bisi majarkeun dari kenangan. Mun kita tadi genah kieu deuleu aduh. Aduh. Ampun, Kang udah di hari itu. Ayo. Alah, bilih capek mah atos ah. Alah, alhamdulillah nun hebat tukang kenang euy. Teu dikenangan goblok. Saha teh tukang kenang teh ngaranna? Berlin. Aduh, Udin. Berlin aja. Urang mana teh euy? Banjaran. Waduh, jauh atuh Garut mah. Coba. Budak. Halo. Bolot. Musingkeun pisan ieu. Jigana TBC aing bebareng anjeun kieu ieu. Adi beteung sine. Damang. Sae. Uluh. Teu sabaraha dinten. Nya si anjing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh ah. Ulah nepi kamu badir tah. Oh, Agama teh teh. agama ulah kudu beunang di lalempeng. Waalaikumsalam kitu sok. Tadi ge pada haji kitu. Waalaikumsalam. His lain haleluya. Waalaikumsalam. Anjing. Kita tadi ge kitu goblok. Di agama nu pangalusna iwati Islam. Inna dina indalohil Islam. Waduh. Heueuh aing ge nyaho anjing. Inna dina indalohil Islam. Lain inna dina elep lain. Inna dina indalohil Islam. Heueuh anjing aing ge nyaho. Diuk sia diuk. Syukur aya cara lager mah. Sae sadayana oge. Uluh. Naon cenah? Sabaraha dinten? Naon? Diuk goblok. Bapa maneh? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Geus sabaraha poe? Naon Aisyah? Ulu 7 poe kiraon.
karunya tuh mana jadi budak yatim meureun teu paeh haji naon panyawatna teu paeh liper teu paeh aja cilaka ieu karunya ai kitu teh karasa sautang saeutik teh buru-buru bawa atuh ka rumah dinas rumah sakit anjing lain rumah dinas lipernya teu maot anjing doakeun atuh mudah-mudahan tuang rama nya cing diterima iman Islamna urang teh milu bela sungkawa teu maot anjing musik teh teu maot hawatos atuh panginten tuang ibu raranaan anjing keun bae tong dicengcerikan da geus nasib meureun lamun ki parah anjing doakeun angguran tuang rama mulihna ka jati mulakasa teh cing di tempat kiri di tempat anu nikmat mugu Allah anjing tah gitu amin gitu wah beuki parah tujuan TBC babaturan kitu TBC aing 3 bulan di babareng anjing nu kitu jigana denawa samia padang merbayaksa wonten ing alas wanawasa wonten ing alas wanawasa seberapa hektarnya dikumpulkan mah aya 5 lain lamun diukur mah kaya kada 3 hektar mah urang ngababad ieu kirinyuh teh kira-kira nang kerek dipelakan naon teh kopi kadu picung kupa nangka jeruk pucuy nya pelakan kopi anan kadek urang pelakan jarak jauh jarak deket jarak tempuh ayo wing mah hayang eta ya hayang naon hayang melak arben strawberry arben strawberry arben goblok nah strawberry jeung arben beda rada gede strawberry mah ai strawberry mah hasil ai arben na paragi maca riben tama kacamata riben tapi nu gancang payung pacakan waria oh ai wing wadek melak eta we nu tereh ka alana melak engko buncis paria belut heupan urang teh ieu teh jeung hareupan pangsiun ulah aya lengkah kapiceun sadarea kayak di mana urang pangsiun teh pan boga bakal ieu dibere lahan di dieu manfaatkeun moal jadi kontradisi ka ituna naon ngan urang geus sakelompok urang nu dibere teh moal aya kecemburuan sosial ada urang udah pamere kitu hade atuh kitu ieu kira-kirana pangsiun teh kira-kira tahun sabaraha urang teh ya mudah-mudahan we ai bajana mah cenah tahun gajah jauh-jauh saja pangsiun tong ngarep-ngarep wae atuh keneh da keke kumaha pemerintah we urang mah nya itu anu penting pengabdian ya heula di dunya mah Raden Antarja kalantang kulinting sapertos jama anu linglung tingali aya jelema ka dieu dulu mana tuh Muhammad Arumkol begitu calukan tuh kadang itu daun tuh jelema
Wah, weh. Siapa deh? Ih, mana itu aya jami kulan. Kadieu sia. Duh, aku luka kalau kau nggak dinyata. Urang mana teh? Datang demam. Datang dilaksanakan demam yang pamulingan rana. Bener ingkang kata. Bagiat sila, Dun. Hapunten kalau teu linglung bulan. Linglung leres. Apruk-aprukan kieu bulan. Lain eta alus jaketna juga kulit orai. Wah, laras. Halusnya jaketnya juga kulit roai. Ya kulit orai. Orai lain roai. Unyuk. Ai roai mah teu loba anak reuai. Orai eta mah beda deui. Ya, sia teh. Reuai mah di mana urang tunuh geuning sok calangap heuh teh mah heuai. Sia teh kabina-bina teuing. Ai heuai mah beuh geus bodas heuai. Huis. Tina heuai kana huis mun di jauh sia teh. Wis. Ai huis mah dina irung handapeun irung kumis teh mah. Kumis. Ai kumis mah geuningan sok di dahar tu teh mah tumis. Tumis mah di mana urang dedeuyeun eta teh tumis pagawean tuman. Lain mun jararaos teh ngomong teh. Kan bau ka tumilah. Saha ngaran teh? Anta. Hah? Anta. Oh, Jang Anta. Leres. Allah terusna deui. Sugan Anta Sutisna kitu. Anta wungkus. Urang mana maneh? Ulah. Urang mana? Jauh kalau teh ti seberang. Jadi muntas laut kalau teh. Kokolonangan ya buse ka dieu. Muntas laut leuweung gunung. Nah, ada lagu. Boga ka bogo jauh gitu nih. Muntas laut leuweung gunung. Tapi apa teu bisa cukup halau dina seeng. Halus lah. Halus halimpu aturana. Kuring di Pangalengan. Manehna? Manehna kahalangan ku dua imah. Hari apa? Hari apa teu bingung cukup nyorowok dina janela. Bogona tetangga teh. Alus lagu kaituna teh ulah ceurik teh kitu teh. Tuluy ulah ceurik tuluy. Ulah ceurik entong ditagih. Lain. Jog-jog ditagih. Oh jadi kapidan dong. Leres. Bade tumaros dupi ieu teh. Tempat ieu teh kareh kabana sapun ku nagara naon seuh? Ieu nagara Trajutisna. Nagara Trajutisna. Leres. Daerah urang Rip. Dupi anu gumanti aji di nagara Trajutisna teh saha? Sang Nalendra jujuluk Prabu Nalaka Suraboma. Prabu Nalaka Suraboma. Leres. Oh, nuhun atuh. Hah? Nuhun. Atuh kaula teh hapunten we teh kaula teh. Ieu, tina naon bisi rek barang hakan heula mah. Aya tuti mah. Apaan beak kuing? Oh, sia mah karunya. Beak da tadi ge lebar he atuh da seutik deui. Disamualkeun kuing. Itu atuh sesa uing da dibungkusan aya keneh. Naon? Dina daun itu bisi rek dahar mah saha rek dahar? Itu bisi lapareun. Heuh aya keneh dina bungkus. Naon? Hulu itu hulu naon tadi nu diakan teh? Manuk. Oh dagingan, oh tulangna wungkul. Sep gede atuh kumaneh. Makan manuk. Oh bisi lapar-lapar teuing mah.
maksud urang teh reka mana atuh wow bade neangan gawe kaula teh neangan gawe leureuh hese zaman ayeuna mah neangan gawe teh nya jalu leureuh susah kawas-kawas jelema sakolahan maneh ya sakola mah luhur kaula teh tapi neangan gawe teh hese kaitu ka dieu teh pabrik teh kalah aya aksara tiada lowongan boa maneh mah skripsi na menang meuli meureun ya hayang ulah neangan gawe mah cing mikir sorangan cing bisa mukakeun lapangan kerja mikir naon kumaha carana rumaos we plat salajengna atuh kalau teh bade tumaros naon dupi ieu di ieu tempat teh aya kuburan teh aya eueuh tapi naha kaula ungas-ingus bet bau bangke itu acung teh nu bau bangke teh acung kuburan acung di mana-mana aya kahayang geuning cek guru teh saha nu hayang cung teh ngacung ngacung lain acung belegung ngacung mah nu dihanap teh sok lilir geuning ai subuh ngaceng teh mah ai ngaceng masuk ku sabelah ning nyeri jadi lempang teh geuning pincang teh lain ngaceng pincang mah samara muncang samara mah teh apaan muncang malah buka puhu kebo balik ka Subang diudak we ku potonganana geus gandeng ai sampean ungas-ingus naon aya bangke di dieu bilih salila teu persanten urang cokot ku kaula urang cokot gali di tempat lempengan-lempenganana geus ulah sia teu meunang gula gali di dieu gas di dieu teh deuleu diganggu mah kumaha lamun biji gas heh wah naon di dieu mah aya sugane atuh bangke naon gitu bisi ieu mah ulah naon sabab ulah naon sia molotot ya jelema teh molotot kawas mampu ngalawan aing sakieu naon buka mata heuh halik ku aing batak ku aing aduh tuman sia ku aing diparud sia aya kasang tukang lapangan nyarek di cokot naon sabab aing apa di tempat teh aya bangke anu diteug-teugan dibejakeun mun terbejakeun ruksak sia we ngadonong tun Raja Wisuna sampean apa kon wani marang ngaku para wani teh ngapakulanang bener iya batur iya ayo kepung tingkar ulah ngejat ieu jelema iya ayo kepung suaya mah lain urang yang ujung-ujung ngajak pasea wae lain ngajak pasea bejakeun kuburan saha di dieu teuing aing teh nyaho teu mungkin lamun kitu carana maksa sia ka yupan amir maju sia hebat ieu jelema jebret teh najo ka aing tukang main bola ieu jelema bisa data wae ya
nepi ka refleks gitu Asep Dayat baheula wait sok sia wait anjing dijeblak aing ade atuh wah silaka bensin aing eueuh makanin jipo sebaya atuh pira bensin mana rag-ragna nya naon jipo eueuh boga kitu nya tante Alah Gusti Nu Maha Agung dupi kulon mananya tuh kulon lieur beureunya aduh itu kisah-kisah wayah kieu si baru rinyai panona Gusti Nu Maha Agung buah buah aing kerek paeh teh aduh buah pada umur alah hiji sia tah hiji tah sok wah batur nya ayo ayo kuatan ya budak ya hebat eta jaketnya aing lamun eleh teh dicokot ku aing halus lain jaket saya teh dijual naon kulit aing wah teu mungkin wah teu mungkin pasti ieu tina orang sanca ieu jaket kan mahal wah asaan purah aing sia. Aduh mata aing teh dulu. Dulu rala. Naon mata aing merem di kumaha. Allah. Sia. Kuat lolo. Aduh. Tubuh. Kurang aja, kurang. Aing minta keterangan bener ieu aya mayit di dieu teh. Dijawab henteu dia nyebutkeun henteu na gedek teh daek sia. Aya patula patali na nyaho. Bisa jadi itu. Ampun lah. Nyelek kana angeun hayang utah. Aing teu boga nya kan. Da baru kanaon dari utahnya. Ampun manusia. Udah. Lain manusia aing bener orai ampun kaulah teninga teu nempo naon ieu poek merem ieu urah aing nyek srek jeung pahang deui heuh wayahna sok bejakeun heug ku aing dibejakeun hayang salamet mah urang nu mati mah da heug ku maneh bejakeun lamun hayang salamet tapi sabalikna hayang cilaka hayang paeh teu naon aduh pilih hiji ya benerna memang itu rahasia. Wah, bejakeun. Tapi kaulah cagerkeun heula. Bener. Cager. Aduh. Dek. Udah gajah. Teu eling deh. Bakat tingku nyeri dah. Heuh atuh seueuh.
ngejat lompat di udak we. Aduh ampun sarden. Naon sarden? Udah di kaula mah nyebut kanu kieu teh sarden. Teu make cis. Henteu eta mah. Deungeunna atuh. Saha salira Antarjain. Kuburan saha di? Kuburan saha? Sok sana dikubur di dia cenah ya. Ya kuburan jelema sabenerna mah kulan. Jelema Leres. Saha nu dikubur? sababna eta layon ditek-tekan naon? Alah, giningan uningan di mana salira Apa ieu? Alah, silakan. Apa rahasia teh ya cek? Dibejakeun nuhun teu dibejakeun ayeuna keneh lepas nyawa bae. Ciduhan deui bet nyaden lah cuma. Kalalabur batur-batur kaula Sok bejakeun. asal kaula salametkeun we heuh. Turun disalametkeun cenah. Kalayan ulah ngalibatkeun kaula di mana ayat Moal sok bejakeun. Kalaresna mah eta teh memang jalmi kenging deg-degan. Saha? Lah, Saha? aduh kelada anjing. Aduh, Bener was. Ke ulah wakan dicarehan. ampun cehing ieu aya pujit nolol aing. Ada bisa wakan. Atuh pae sapeuji tolong mancing cabak. Sabak. Tapi nah geuning beye. Tong dicarehan. Ngisingan maneh manusia. Heuh. Kakasihna Ye. ieu anu di ruang di dieu Ye. Samba Purwaga. What? Saha? Raden Samba Kakang Samba. mohon ulang. Moal di danaon Wah. Terus. Samba Purwagana. leres. Eta teh jelema ti mana Samba Purwagana teh? Putrana Gusti Batara Kresna. Allah. Wah, tubuh. Ya. Kunaon aden? Lanceuk aing teh kunyuk. Ulul. Adina. Kusaha di tandasana? Lah Di tandasana kusaha? kurayina Kurayina. Saha? nyaeta Gusti Prabu Nalaka Suraboma. Wah, endalin. Hei, kemana? Ieu tinggal ieu. Aduh, baru rek luncat aing aduh. Tiasa abdi hayang kieu heula ka nya kawalungan. Di dinya we ki mah. Tong di Di dinya. kabur. Alah, jadi kareunang kieu aing aya. Temenan ngejat. Kakang Samba. Ku Prabu Nalaka Suraboma. Leres kaula teh piwarang ngajaga di pasihan lahan di dieu. Nalaka Suraboma teh Eta teh minantuna raja. Ai raja nama Prabu Nalaka Sura mung parantos seren sumeren kerajaan teh kamantuna. kasaha? Nyaeta satu acana jadi raja maka kasihna teh Raden Sutija. Sutija. Waduh. Komo kadengen-dengen. Naon alasan? Sugan nyawa maneh. Naon? Alasanana pangna ditandasan. Kieu riwayat nama. Tapi aden punten Sok.
Gusti Batara Kresna teh kagungan putra nyaeta Raden Syama ti Dewi Setiaboma leres tuluy ai raja ieu nagara Trajutisna teh kagungan putra istri geulis mung ramana teh teureun denawa ai putrina mah geulis Dewi Setiawati Dewi Tisnawati tuluy nya ngalamar irama na putri teh kaitu dedeheus ka Gusti Batara kulantaran putri na teh bogoheun ka Raden Syama nanging sumping ka nagara Dwarwati atoheun ai Gusti Batara maboga kagungan besan ngan naroskeun ka putrana nyaeta ka Syama cenah Syama daek maneh dikawinkeun ka putri raja nagara Trajutisna ari Raden Syama teh nyeungsirikeun dumeh ningali pimitohaeunana teh buta komo cenah meureun anakna bapana buta alim cenah amaah isin panginten Gusti Batara teh ku pibesaneun dicarekan lak-lak dasar Samba teh diusir carita nama ku Gusti Batara tuluy nya kulantaran isin kagungan putra we hiji deui tinu anom tisa ti Ibu Pertewi nyaeta Raden Sutija dihaturanan linggih Raden Sutija teh kuramana ku Gusti Batara kasep cenah maneh rek dikawinkeun daek teu tah ka putri nagara Trajutisna nyangahkeun cenah kumaha ama we sakira-kira pimajengeun mah kitu diasongkeun teh puguh we batu turun kesik naik kitu purun ieu daek tikahkeun we gancangna carita lami ti lami sareng sena ditikahkeun teh nya Raden Sutija teh di serenan kerajaan ku mertuana tuluykeun cenah ieu kerajaan ama jadi we raja gentos namina jadi Prabu Nalaka Suraboma tuluy ari garwa natos kakandungan 7 sasi sumping we saha teh Samba Purwagana teh ka karaton nagara Trajutisna cenah masilaturahim hayang panggih boga adi geus kawin oge jadi raja ya atuh ditampi kurayina teh digabrug maklum kabaraya meureun ka dulur pada negerakeun rasa kasono mana cenah tuang garwa teh ayi caur Samba teh sumping teh Dewi Tisnawati geulis kawanti-wanti ngajenghok Raden Syama teh kaduhung ditampi geuning geulis tah kitu cenah ayi sabenerna ieu tuang garwa teh salaresna marek dikawin ku akang tadina oge wayahna we rek dipenta tuang garwa teh saur saha teh saur Raden Syama pantes atuh was kana bolu eta pamajikan batu dipenta kawas kana kurupuk we kawas kana air loji batu aturan Dewi Tisnawati na teh alim cenah tatos ka gaduh salaki ayeuna mah maksa sate Raden Syama teh gor we caritana gelut galungan sareng rayina Raden Sutija nya eleh saha teh Raden Syama kulantaran keheul panginten dicacag jadi ruang di dieu kitu riwayatna mah wa Batara jagakeun sadaya-daya tak mun urang laporan atuh ka Kangjeng Karama Wa Batara
Numbawi nafsu atau udah panginten. Guys. Sakit aja. Kau rek ini. Kaulah kumaha teh. Cager sia. Amit. Wah, Lu jadi lain keungun di dia. Kaulah bebas. bebas. Eueuh hukuman. Moal naon tenang. Aing dek balik. Mangga atuh wilujeng sawieu wangsul kalau ini. Baheula.